Nyatiker lah ya. Pajean nyatika. Ya Abil ya dek malam mingguan ayeuna. Nongkrong dong nanti. Nongkrongnya di mana? Di kantor, oke. Kantor pemilihan RW. Iya cina kemarin si Jibo ya. Si Jibo Tiga. Ngago goreng si Jibo. Di Bandung Selatan ayeuna bisa ngahiji di tahun sabaraha? Abi tahu. Anyar kene sih ya. Anyar kene Baru cuma banget. saya nyawa ka Kita cek beungeut masih kena capan kene kita juga senang sama salapan anya. Oh iya teh cap cap anyar. Mana tong loba ieu wae beuh. Kemana bang? Jam, hah? Kemana? Ke Libanon sih makanya tanya apa nak ini tuh. Emang orang ya lu? Nah, mana tadi teh mah gitu. Orang yang saya. Lain hari ieu motor jalan naon sih penasaran euy. Ya, Nasi liwat. orai kadut gitu. Orang teh ya dek debus. Debus Motor mah mah. kan sok mah aya debus teh mah orai. Heeh. Urang mah cacing meh teh disengat. Ngomong teh dengan aing. Malam minggu guys sedang jalan-jalan nih kali. Ya di Saung Jatnika ya, Jatniker Saung Jatniker lah ya. Pajean Jatnika. Ya Abil ya dek malam mingguan ayeuna. Nongkrong dong nanti. Nongkrongnya di mana? Di kantor, oke. Kantor pemilihan RW. Maunya nongkrong di kantor pemilihan. Di kota atuh. Nah, tuh. Kotanya sih orang mana sih? Balik. Go. Ayo kau. Kanan. Abil ya. Jadi kita jalan dulu ke studiona Mang Rusdi. Antep baca salam udah petik malah. Ribet ya. Pantes ya, jangan di tukang mah. Jika nanti bintang film deh. SpongeBob aja. Oke, kita sudah sampai di studionya Rusdi Oyak Percussion. Di mana kita? Studio Rusdi. Tapi kayaknya nggak ada Nggak ada. Itu mah mingguan wae heuh. Enggak naik situ mah. Ayeuna tong ditanya, mau ditanya. Lah. Mun kira-kira ngotot cengut sekalian. Kalian. Kuman deui. Jelema nahaun ngelakeun ai apa geura. Ari apa manghulana ari teu apal nanyakeun. Sia naon motruk wae. Nya heuh atuh can naon-naon udud betul mah acan ge. Nya sok kalau masalah empoy nya. Bak bensin aing beuh. Ai aya gieuh. Tamu sadayana. Salaman naon terus sadaya. Nya ho, sok atuh aing salaman. Teu kudu atuh aja ngadudungan mah. Muslim mah kudu. Ya. Nah gitu. Baji sehat. Alhamdulillah. Beuh sehat beuh. Iya ka dia. Oh anjir. Magelang gede. Wah, dia teh gede tapi teu kaca diri wae nya. Heeh, teu ngerti mah. Lagi ada astagfirullah. Biasa kayaknya. Biasa sorry. Iya. Jadi tenang masalah kopi mah 3.000 gantian gampang lah. Kopi 3.000 nya banyak. Bah. Lagu kopi na ieu beresan. Masa kopinya teh ku gelasna gitu. Eta kopi saya. Kamu mama aja jabat. Wios, bikin teh. Masuk. Ya, tamu di mana bah ieu bah? Di Padalarang. Di mana? Cibiru. Oh, Cibiru mana Cibiru? Dua anak. Mana? Tunjuk Cibiru mana Cibiru? Is Mama Abdi Cibiru. Oh itu mama jibe, alhamdulillah geningan teu mirip mah. Panimu. Nang ngabentar. Panimu nang bentar. Panimu makanya dia mah panimu di mana jawabannya ieu mah? So ai kakak. Di mana? Nah, Master. Iya, teteh. Ya teteh saya namina. Teteh Caca Mariha. Caca malah. Taruh salah tuh ku jibe. Ya teh, itu teh kenalkeun. Tanah Mang Asep.
Naon? Tenang mengasih. Asisten. Jadi kebetulan lagi ada tamu ya Mas Asep ya? Lagi ada tamu di studio. Nanti kita lanjut lagi. Kebetulan aya Jibeuh, ieu si Jibeuh nu ti tahun-tahun kamari dek di review. Aya na karek kapanggih, aya bandir. Wajet sak aing. Ulah tuh. Pajetkeun nu kitu mah. Emang wani? Mitaskeun bae. Wani emang. Itu daya hukum sih. Lamot ya. Ayeuna mah jadi Malik resep kasih Jibeuh. Saha? Naon maksudna? Saha Aing goblok? kamari sore dipipir ngomongkeun si Jibeuh. Naon kamari ngomong naon kamari? Kamari sore ngomongkeun si Jibeuh. Ayeuna ada pun juga nu heueuh. Dek pansos. Lain pansos. Serius kan kamari ya? Serius ya mah. Urang asa ngadenge orang ngadenge bener. Kopi hiji siap. Anterkeun pas sore balik. Hmm. Dikenyang heula cenah wa. Ngobrol heula. Nah, ieu cenah kamari si Jibeuh nya. Si Jibeuh teh Tiga. nah goreng si Jibeuh. Oke. Nah, hari ayeuna hareupeun si Jibeuh so baik. Ai kos lain kolot tuh. Iya, we aku mah simpel ya. Kolot naon? Dengek kenal. Kalau tanah haun ini kieu. Iya. Kieu we simpel jeung abdi lamun bener abdi ngomong gitu. Daek pae indung. Ya. Terakhir. Daek. Langsung digongkeun anjing. Ieu mah langsung digongkeun wae yo. Abdi geus hoream mah bener. Anjing. Abdi kan kejol atuh. Ngomong tak jelengan aing. Da kana naon. Ngadoni ka jelema. Urang mah tang si belain resep nu aya ge urang mah nyaah kasih Geuning tadi apa citeuna si Jibeuh di studio geuning tadi ngarebos. Heeh, nanaonan Dek naon si Jibeuh studio. Sora gote. Oh, jebawak padag. Bawa kripu. Terus naon deui? Oh, jalan bleh. Beuh. Urang mah eksaturawi kitunya. Aing ngomongkeun kitu kumaha eta Jibeuh teu nyeri hate. Kan gua dah hati abdi mah dah terbuat dari baja. Anjir. Mau jadi hati atuh. Black white baja teh lumayan urang kilo bajaan. Lumayan naon. Itu guys keseruan kita ini mah cuma lelucon dan guyonan aja ya. Jangan masuk hati. Kalau mau mah masuk Islam baik dan benar. Masuk Anjir. Islam. Mau masuk peta. Di panutup di Pak Ustad ya. Lain heula rek nagih janjina. Naon? Kamari teh rek ngawal hayam. Heeh. Rek ngawal lauk pasakeun. Mana? Sa teh. Ieu ke Buru atuh mana janjina? Eta suruh nanya heula kudu jawab bola. Rek mau hayam. Boro-boro ka hayam aing ge lapar sia. Kan maneh mare hayam tis. Parah we. Mere hayam urut menang beureut 70. Sep kontrak teh ya. Mantep. Anjing. Kudu jadi juragan. Tah ieu bodor pisan ieu. Ieu bodor pisan ieu. Asli anjir ieu. Bodor pisan anjir eta mah. Tidak turun jadi nggak bodor. Mulai nggak bodor gabung jeung si Wowo berarti. Heeh. Nyupir eureun heula. Orang kasihna orang. Kira kayak ngerasa lucu mah. Berarti nama lain Asep konten, lain Asep kontrak, tapi Asep konten merenya. Konten. Konten anger. Lain Asep konser. Sarwana sih naon maksudnya. Mawani sih mau diajak lompat mah aing menang kene ieu. Jeung batur teu bisa sote. Jeung sia mah aing beri ngarokok we lompat ge. Ieu rojok tiga cek jauh. Paling 2 kilo 2 meter. Sia 2 meter, urang 4 meter. Berarti angker menang kene. Menang kene. Oh, anjir. Mantap urang teu Sekalipun umur beda tapi ai lompat mah. Sia 2 meter, abdi 4 meter. Panco. Lu panco. Ieu mah gede mungkul tanah-tanah mah masih gede kutil. Sia masih etik we. Oke pemirsa, ayeuna mah urang langsung Nanti segmen selanjutnya karena si Mama bisi lieureun ngomong naon cenah gitu. dipuguh gitu enggak? Kayak bisi apa si Mama? Naon ge? Salakina. Yang dideredet anjing kira-kira lieur mah. Naon? Emang tukang naon? Ya. Tukang naon? Polisi teh tukang gali sumur. Aslinya polisi atuh. Kayaknya kudu nanya naon. Apa mama ngabejan abi mun enak seuri sok ceurik. Ceurik. Yang penting asa diumpahana. Si Mama malah bodor teh ceurik. Sumpah mama sok ceurik. Bawa nyenak tisu pa? Ceurik aja tisu mama. Oh, kumaha? Sumpah. Si Mama ceurik teh. Kakak. Salah lain anjing. Kehel eta. Itu ceurik Lain eta mah. Lain ngomong meunah. Nama kada sakit, nama kada sakit.
Iya kalau tanahan. Ada arah tuh, geus paehan seteng kitu ya tuh. Asa konten kreator naon asa buka-bukaan rahasia batu. Ikan bae tuh. Bae we nah. Kamera-kamera urang naon urusanana. Kilo Wah. cicilan. Asa goblok aing teu aing mah teu. Asa anjir. Kan nyicil atuh. Sama anjir ongko balat tapi mainkan gitu ini loh. Mana teh grup sia teh. Oh. Grup ya teh ya, grup kesang. Oh anjir. Des. Iya awas. Iya ya. Kusang teh menang kesang jadi maju. Oh. Tah ai kolot menang itu ngomong teh teu sagawaya kesang. Ngesang, menang ngesang pusang teh. Curiga. Nya pusang teh pertasan kuliah. Heeh. Oh, Oh. pimpinan Rusti geber lain. Wah, sudah aja anjir. Padahal mah sakit terus. Eta mah kali-kali. Tapi kan aya geber oya gitu. Aya. Untuk perabas. Aduh. Oh. Oh, itu di mana? Boy, raha eta kade bah. Abdi tadi cekene di jalur sama. Ah, siete gua. Aduh anjir. Cekene naon? Jadi kalau gitu. Menurut Abdi. Nah, 2000 di dinya. Iya, aing tanyok ke kita. Ditanya dulu ke mana? Tanyok ke kita Mas. Saya ditanya ke ka Monas, kebayang sih lamun. Kebayang ditanya ke Monas mana anjing? Yang sang di Monas. Ayo yang ngobrol mantar gua. Mana ampura China mah balata kira mah. Wing teh kadang-kadang bingung we teh da ada keplok yang si Jebah teh lamun ngaplok sorangan si Jebah teh asup gitu. Pang ningalikeun pang asup teh ya. Jebah asup teh. Asup pas. Abos asli. Pas. Karena eta mana kok jika kulit caci pisan. Asli mah jika ka dia aja. Eta Bah, eta nang nyicil di mana? sama tong di bejakan. Oh, jadi orang beja-beja atuh. Tong di beja keur naon teh? Tong beja-beja menang di situ Mas beres nge-vlog, nomor rekening mana kirimkeun ka urang. Nah, Kadi kirim-kirim di kurang ka dewa. Naon maksud eta? Maksudna teh karunya ieu bansos. Set, pogo sia teh anak yatim da lain atuh. Oh lain ya. Bar ente asli orang mana, Bah? Abdi asli orang Majalengka. Asli Majalengka. Di Bandung Selatan ayeuna bisa ngahiji di tahun sabaraha? Abdi tahu. Anyar kene sih ya. Anyar kene Baru cuma banget. kita nyebut ka Eta cek beungeut masih kena ecapan kene kita juga senang masalapan anya. Oh iya teh cap cap anyar. Mana tong loba ieu wae beuh. Tong loba papanasan beungeut teh ka kitu. lain si ibu mah mau diajak ngobrol lah tibra. Nah, nah. Gitu tempat. Lain sih teh. Saking ieu saking naon teh tah. Lain. Setelah buku belah dua teh tahun 70-an. Kita Apa sih itu ya? Anjir. Superboy teh. Superboy. Super big ieu mah. Oh nama lamun penasaran ka Jibeung ke arah lanjut deui nya. Ya karena ayeuna kan aya tamu. Kakak, lanjut ke mana, Kak? Ngomong urang sih tambah sekali. Lanjut nganterkeun maneh ka got. Konten. Konten. Beja-beja. Ya, lanjut deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.